Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngebantu jejara carios Cupu Sakti Guriang 7 atanapi si docelo. Ye dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap di rojong, ditaroelan tomol sukreb. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados tenyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha rasna ieu carita Cupu Sakti Guriang 7 atanapi si docelo. Sok kabarayun sadayana. Aing geus kacolongan kayak kieu mah. Eta jelema teh geus ngulinkeun. Dagoan sia. Najan sia lumpat ka tungtung jagat, najan hibar ka luhur mega, ku aing bakal diudag. Sirung kawahan nyeluna karahuntuna manika karawat panona mani bolotot. Pangaruh amarah anu geus muncak. Laju we atuh ngacorelat nyusul-nyusul nu kabur. Rek diudag we cenah najan lumpat ka mana wae oge. Cagetunda sirung kawa anu keur ngudag-ngudag bangsat anu geus ngiwat atawa mawa kabur babandan. Ayeuna mah urang kocapkeun deui Nyai Laras. Anu tadi digolerkeun dina luhur jukut garing teteh lah bener geus aya anu mawa. Awak Nyi Laras aya nu nyamer ngan sakilat di bawah ngejat ngajauhan. Malahan mah sabada geus aya di salah sahiji tempat nu rada anggang. Awak Nyi Laras laju digolerkeun deui we dina luhureun batu dembrak. Katempo aya saurang lalaki anu acan kanyahoan saha eta lalaki teh. Puguh ge asing keur Nyi Laras mah. Nyi Laras hatena rada ngemplong jelas. Eta lalaki teh sasat geus nulungan ngalepaskeun tina cangkraman sirung kawa. Tapi Nyi Laras teh sanyana mah acan regreg. Kulantaran acan kanyahoan, nahnya cenah ieu lalaki teh bener nulungan at lain jalma jahat. Sok inggis we bebas tina sungut maung, kiwari aya dina sungut buaya. Sarua pada boga maksud jahat, rek ngagunasi ka kahormatan diri. Katempo si lalaki teh ramo-ramo leungeunna ngaragamang kana palabah beheung. Atuh Nyi Laras teh maning gegebegan. Narek naon cenah bet kumawani cumpu campa rugup ragap sagala rupa. Palang siang cenah ieu lalaki teh boga niat jahat. Sokomo basa leungeunna teh ngaragap kana ping-ping. Puguh we atuh beuki reuwas. Hate Nyi Laras geus keketegan. Boa-boa cenah ieu lalaki teh arek ngagadabah kahormatan dirina. Gep pitis nu geulis teu dicekel. Puguh we atuh Nyi Laras teh hatena mani ngajerit. Cenah geus moal salah. Dirina teh arek digadabah. Tapi tetela eta sangkaan teh di luar dugaan. Eta tuh sabada bitisna dicekelan dak dumadak. Kaayaan dirina teh ngadadak jadi robah. Nu tadina leuleus eueuh tanaga. Pangaruh bang lumpuhan teh kiwari masirna. Karasa pulih deui, malahan mah jurung kunung bisa hudang sagala rupa. Nyi Laras netep seukeut ka eta lalaki bari bok terus sacarita. Saha ieu teh? Nanaonan cukup cagap tuh atau ya tadi. Aya kucinihin. Katempo si lalaki teh banget anu reuwas dikitukeun ku Nyi Laras teh laju cung jengkat rada ngajauhan. Bari teu dilapok atuh nembalan. Kuring Wijaya, hampura Nyai. Akang geus lancang tapi teu boga maksud goreng. Akang tuh atoya cumbu campa teh demi nulungan Nyai.
lepas tina pangaruh panglumpuhan. Basa dikitukeun teh ayeuna mah katempo Nyi Laras anu nyeak beungeutna semu beureum lantaran era atuh digitukeun mah. Tatela geuning cenah eta lalaki teh ngaranna teh Wijaya anu tua toel cumbu campa teh nyaeta keur nurungan ngabebaskeun ngalepaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Janten ieu teh Kang Wijaya. Enya nuhun Kang. Akang tos nulungan abdi. Nepangkeun abdi Laras. Muridna Nyai Pandan Arum di Paguron Arum Jati. Punten tadi abdi parantos lepat sangki Kang. Teh sawios Nyi. Muhun akang mah. Kuntawijaya aya lengkep nama. Kena urang mana tukang Kuntawijaya teh. Bet kalarasan tiasa nulungan abdi tina cangkreman Sirungkawa Kang. Akang mah urang gunung Nyi. Ti Gunung Honje. Kabeneran akang teh keur ngalalana nya kaparengan we basa keur lajo acara adu jago nya ningali nyai dibawa ku eta jalma jahat anu geus ngacaukeun nu mangsungna acara. Paingan atuh akang tiasa nulungan abdi. Da panginten ningali abdi waktu diculik ku Sirungkawa. Nya akang temikeun lamun bikeun ka nyai digunasi ka ku eta jalma jahat. Ku kituna ku akang teh dituturkeun diudag-udag. Wanian akang teh. Kapan anu sanes mah teu aya anu wantuneun Kang. Sokomo kapan ninggal ambu guru sareng Ki Jongjo oge henteu manggap mulia ku kahebatan eta Sirungkawa. Pasti nu sanes mah sarieunun Kang. Sokomo kapan eta Sirungkawa teh sakitu kejam sareng talangasna. Keur akang mah moal sieun salila nincak dina jalan anu lempeng. Akang sudi mati rela perlaya demi ngabelaan sasama, demi ngabelaan bebeneran. Akang geus siap sagalana. Najan eta Sirungkawa sakitu hebatna, ku akang bakal rising hareupan, bakal narima kana sakabeh akibatna. Basa ngadenge kecap-kecap Kuntawijaya sarupa kitu puguh we atuh. Pikeun Nyi Laras mah mani colohok kaget teteh lageuning cenah ieu lalaki teh sakitu teuneng ludeungna. Boga pamandegan anu estuning nyatria pisan saha atuh sabenerna ieu lalaki nu ngaran Kuntawijaya teh. Bisa jadi ieu lalaki teh lain lalaki sambarangan. Jelas bisa kanyahoan tina ucap-ucapanana teh estuning beda. Jeung deui basa dipikir mah tadi oge cenah basa nulungan dirina. Ngulinkeun Sirungkawa kapan Sirungkawa teh nepikeun kakatipu, nepikeun kakacolongan. Lamun henteu boga tingkat pangabisa anu hebat, sakedapan mah Nyi Laras teh ngadon ngahuleng. Bari panonna teh sakapeung mah ngareretan we melong ka Raden Kuntawijaya kawas hayang anu teuih jelas nalak-nalak kaayaan Raden Kuntawijaya. Tetela tina geuretan beungeutna oge geus katempo. Ieu lalaki teh tetela cenah lain jelema biasa. Jiga-jiga turunan menak, ieu lalaki teh jelas kaayaan teh dada geus sampe rupa hade. Dina kaayaan gitu Nyi Laras mani ngagebeg reuwas lantaran kadenge aya sora anu seuring gagak bari jeung teu lila. Aya cirim anu ngajorelat nyampeurkeun ka palabah dinya. Rek lumpat ka mana sia? Kapanggih ku dawek mah euy. Hei, sia saha deuleu? Geus kumaha wani maok calon pamajikan dewek. Ngaran kuring Kuntawijaya. Kuring teu rumasa puak paok pulang paling. Tapi lamun nulungan ngabebaskeun ala awewe tina cangkraman jalma jahat, enya kuring rumasa. Lantaran kuring moal ngantep i awewe digunasi ka ku anjeun. Lalaki samodel anjeun pasti boga maksud anu jahat, rek maksa mirusa. Wanian sia. Jadi ngaran sia teh Kuntawijaya, bener. Ngaran kuring Kuntawijaya. Urang paguron oge taya anu manggap mulia deuleu. Taya anu wani ngudag gadewek sok moal hayang nulungan. I awewe. Nah ari sia. Bet kumaha wani ngarabut eta awewe tina cangkraman dewek. Kuring ge apa?
Lantaran kuring ge milu lalajo kana acara adu jago. Kuring nyaho kana kahebatan anjeun. Kuring nyaho kana kajahatan anjeun. Kuring ge nyaho eueuh saurang oge anu daekeun ngudag atawa nulungan ieu awewe. Jadi sia teh lalajonya. Paingan atuh. Sia nyaho jeung ngudag-ngudag aing. Kurang ajar. Nah sia teh neka deuleu. Sasoroh kojor. Wani-wani ngudag-ngudag nutur-nutur. Bare jeung geus nibu kadawek nulungan ieu awewe deuleu. Keur kuring mah moal make kudu sieun. Anjeun jelema kuring jelema. Sokomo ku jelema jahat mah kuring mah henteu sieun. Basa ngadenge kitu pugoe atuh beungeut sirung kawa teh manehnya kebeureum tandaning amek bisa nengka eta Kuntawijaya. Ngan bae kudu muji ari kana kawanina mah. Wanian oge cenah ieu lalaki teh. Sok sanajan kaban geus ngalalajoan ngabandungan kajadian geus karandaban. Tapi ieu wani-wani cenah nulungan ngandung hareuti. Manehna teh geus siap narima akibatna. Kuntawijaya. Sia geus kumawani. Ku dewek sia moal dibere ampun. Kituna teh geus asa-asa deui. Sirung kawa teh laju narajang ka Kuntawijaya. Dina jurus nagawiru anu dibarengan ku kakuatan Braja Ludiran. Lamun seukeuna kana sasaran tang tuwe bakal goreng balukarna. Kakuatan racun bakal ngabahayakeun kana kasalamatan diri Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya gentak ngacorelat. Ningkahan eta panarajang gerakan teh estuning hampang jiga angin. Plos sababaraha kali runtuyan panarajang sirung kawa teh. Bisa digiwarekeun kuku we atuh. Sirung kawa teh mani kaget teu sangka. Ieu lalaki nu ngaran Kuntawijaya teh boga pangabisa anu henteu bisa dianggap enteng. Buktina gerakana estuning cepet hampang lir angin. Malahan mah mun seuk dibandingkeun jeung para patandang dina acara adu jago. Ieu tingkat pangabisa Kuntawijaya teh cenah leuwih punyul. Atuh sakedapan mah sirung kawa oge acan narajang deui. Ukur ngacanteng we bari merhatikeun. Kawas keur ngukur-ngukur nepi ka mana cenah kahebatan eta si Kuntawijaya teh. Nyi Laras anu lalajo hatena gegebegan inggis we eta Rakang Kuntawijaya teh cenah anu kasoran tetereleh jajaten. Lamun nepikeun ka kitu teh pasti bakal cilaka. Ku kituna eta Nyi Laras teh bingung. Nah leuwih hade ge ngejat kitu kabur atawa milih tetep we cicing ngalalajoan heula nu keur tarung. Lamun seug cenah eta Raden Kuntawijaya anu kasoran ka teteleh jajaten atawa geus kadeseh. Rek kura-kiru we cenah kabur ngejat ninggalkeun eta batempatan demi kasalamatan. Kocapkeun deui anu keur tarung. Saanyana anu ngahuleng teh lain ukur sirung kawa wungkul tapi dalah Kuntawijaya oge sarua. Lantaran teu nyangka cenah kiwari kacepatan gerak jeung pangenteng badanna teh geus ngaronjat pesat. Moal kitu pangaruh tuah kasakten cupu anu dibawa ku dirina. Raden Kuntawijaya oge saanyana mah kakaras sadar. Tadi teh cenah panarajang sirung kawa teh pohara cepetna. Acan tang tu bisa diimbangan, tapi bukti nama ngadadak bisa diimbangan. Moal kitu pangaruh tuah kasakten ieu cupu. Enya geus mimiti biji pangaruhna karasa ku aing. Enya jika nama pangaruh tina kakuatan ieu cupu lantaran teu mungkin kacepatan gerak jeung pangenteng badan aing bisa ngaronjat pisan. Malah mah hampang kieu awak teh kawas kapas. Lamun kitu mah ieu cupu teh tetel aya gunana bener-bener teu salah. Lamun ieu cupu teh dicokot dipimilih ku aing daripada disumutkeun ku eyang guru. Kitu cenah mitra kaum dangu cek garantas hate eta Raden Wijaya teh. Teurila sirung kawa anu beuki panasaran. Katempong geus ngacorelat deui majuna rajang. Kiwari mah panarajangna beuki karang. Kacepatan gerakna beuki ngaronjat. Dipiharep panarajang teh bisa keuna kana sasaran. Ada sia kurang ajar.
sia kudu kojor Kuntawijaya. Hup. Hiya. Curelat kalayang hiu. Panarajang Sirungkawa beki garang jeung ngabahayakeun. Tapi kasakitu kalina Raden Kuntawijaya teh bisa nyingkahan Panarajang. Plos. Panarajang Sirungkawa teh nyamos. Ukur ngakan tempat kosong. Ulah kalakang ngagi warung ku sia Kuntawijaya. Asok, lamun sia jago, tarajang aing deuleu. Sok, maju. Heuk lamun kitu mah. Ayeuna bagian kuring anu narajang. Hup. Hiat. Curelat kalayang. Kiwari mah ciri Raden Kuntawijaya ngalayang. Kacepetana pohara lir angin anu rek nyamber awak Sirungkawa. Sirungkawa ge maneh ngacengok kaget teh lawan Panarajang eta Raden Kuntawijaya teh sakitu pohara cepetna. Gentak atuh manehna ngimbangan Panarajang Raden Kuntawijaya. Panarajang Raden Kuntawijaya jadi papak ku kadua dampal leungeunna geduk des. Dua bentrokan kekuatan geus henteu bisa diponah deui. Carek cek cengkang awak Sirungkawa teh bikin ngacengkang abang kieung atuh kadorong ku tanaga lawan. Puguh we pikeun Sirungkawa maneh ngacenghok kaget tetela tanaga Raden Kuntawijaya teh pohara pedasna. Kakaraeun teuing manehna teh nyang hareupan musuh anu samodel kitu. Sok padahal kapan tanaga lapisan atau tanaga jero Sirungkawa teh geus kawilang pinunjul. Susah pikeun jago jawara zaman harita anu bisa ngungkulan atau ngimbangan kekuatanana. Anjir. Tetela ye si Kuntawijaya teh boga tanaga anu luar biasa nah. Nah kekuatanana haon ya. Alah teu kaharti ku aing. Padahal ceuk sinini jeung si Aki kukuran kiwari mah maneh teh cenah bakal susah neangan pilawaneun. Tapi nah ieu jalma anyar pinangin ngaran si Kuntawijaya. Lian ti bisa ngimbangan Panarajang. Tapi tanagana pohara, kecepatana pohara. Alah, nya aneh kaget kayak kieu mah. Anu kaget teh sanyana mah lain Sirungkawa wungkul. Tapi Kuntawijaya ge atuh ngarasa kaget. Nah, cenah tanagana teh bet bisa sabedas jiga kitu. Rongkahna karasa padahal kapan nu dising hareupan teh bisa kasebut hiji jago anu hebat. Nyangking ilmu anu geus dilarang nyaeta ilmu Braja Ludira. Pun kitu deui nyangking jurus Nagawiru anu arang langka. Dipibanda atawa kataekan ku jago jeung jawara zaman harita. Katempo Raden Kuntawijaya ge ngahulang we. Bari jeung sajeroning hatena mah ngocomang sorangan. Teu sangka tenaga aing teh jadi bedas kitu. Sirungkawa nepi ngajengkang. Benar-benar. Pasti ieu kahebatan aing teh lantaran tuah kasakten tina cupu sakti. Nya. Benar. Paingan atuh. Ku eyang guru ieu cupu teh arek disumputkeun. Da inggis kapimilik ku jalma jahat. Atawa jadi rebutan sakur jago jeung jawara. Tapi ayeuna ku aing kapimilik ieu. Ieu cupu teh. Ieu cupu ulah nepikeun karagra ka sasaha. Jeung di ulah kanyahoan kusing sawai jalma. Nya. Sedengkeun ari Sirungkawa basa geus ngacengkang teh manehna acan wakabisaeun hudang. Karasa satulang sandi asa potong. Jeung ngarasa kaget nah cenah. Kakuatan ajian Braja Ludira teh jiga anu teu metu ka eta Kuntawijaya mah. Nah boga ilmu naon cenah eta Kuntawijaya teh. Teu sangka ieu si Kuntawijaya teh hebat. Tanagana luar biasa. Alah, boga ilmu naon deui. Jeung deui ajian Braja Ludira aing kawas anu henteu metu. Sok padahal kakuatan racun teh sakuduna mah nyaliara kana sakujur awakna bakal ngalir asup kana getihna. Sok sanajan ukur bentrokan kakuatan sok komo lamun nepikeun ka kabeunangan ku tenggelan aing. Benar-benar ieu si Kuntawijaya teh hebat di luar dugaan. Tapi keun aing masih keneh penasaran bakal ngetrukeun sakabeh kakuatan. Sapiraku kakuatan Braja Ludira bakal eleh, bakal henteu mampu pikeun ngajoran si Kuntawijaya.
Sirungkawa nangtukeun sikapna. Anu masih kene panasaran teh laju we arek neruskeun ditarungna. Malahan mah arek nyobaan ngagunakeun sapinuhna kakuatan. Ilmu atawa acian berajalulirana teh arek digunakeun dewe marengan jurus nagawiruna. Dina jurus anu pamungkas rengkenek Sirungkawa geus ngarengkenek masang jurus pamungkasna. Raden Kuntawijaya ge seueur ti lamun musuhna teh arek mungkas lumakuna tarung. Tapi hatena rada regreg kulantaran tadi geus kanyahoan lamun dirina teh loba pisan kaanehan. Bedak dumadak boga kamampuan atau pangabisa anu luar biasa. Pangaruh tuah kasakten cukup sakti anu aya dina balik bajuna. Atuh manehna teh nangtung we bari merhatikeun ka Sirungkawa. Sikapna tetap tenang. Nah tarung teh rek nepikeun ka anggeus-anggesan Rungkawa. Sor lamun kitu mah. Kuring si Kuntawijaya moal arek ngejat. Moal arek mundur sasiku. Sok gerat arajang deui. Sok sanajan arek ngeterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa. Ngan bae ulah nyalahkeun kuring. Lamun maneh anu cilaka Rungkawa. Kitu cek eta Raden Kuntawijaya teh kawas anu ngahaja we mancing deui amarahna. Puguh we atuh tumerapna ka Sirungkawa mah. Kahudang deui amarahna. Allah, kurang ajar sia Kuntawijaya. Sia ulah kaduhung. Sakedeung deui sia bakal binasa. Rasakeun Kuntawijaya. Jurelat jajeleng dina jurus pamungkasna Sirungkawa majuna rajang. Tapi Raden Kuntawijaya tetap tenang. Basa narima panarajang musuhna kendak ngebutkeun dampaleungeunna lantaran karasa. Dina sakujur awakna teh aya tanaga anu nyurung kuih. Karasa patinggal latar nuju kana kadua dampaleungeunna basa dampaleungeunna dikebutkeun wuus. Aya kekuatan nu puara anu henteu katingali ku Sirungkawa nembrag kana awak Sirungkawa. Cengkang. Sirungkawa nepi ngacengkang atuh kabantingkeun gebru neunggar tanggal kai borobot. Tangkal kai teu nepikeun ka beunggas atuh. Dibarung ku Sirungkawa anu ngacoak bakating ku nyeri. Gedebut awak Sirungkawa ragrag. Baricik dina kayaan tatu di jero anu cukup parana. Untung wae Sirungkawa teh lain jago biasa. Lamun seuk jago biasa mah geus ajal binasa atuh kangaranan. Kabantingkeun ku kekuatan nu pohara luar biasana. Sedengkeun ari Raden Kuntawijaya basa mireungeuh musuhna geus ngacoprak teh. Atuh goh sarua we mani colohok kaget teteh lagening cenah. Kekuatan tuah kasakten tina cupu teh luar biasa. Hebat. Aing boga kekuatan anu kuat. Anyar. Tesangka kekuatan pohara luar biasa. Nyilaras anu tadi teh jika anu arek lumpat. Basa mireungeuh Sirungkawa anu rubuh. Kuntawijaya anu unggul atuh mani atoh. Bungah nu lain dikieuna. Laju nyampeurkeun ka Raden Kuntawijaya bari pok terus cacarita. Tangki akang tiasa ngkulan eta Sirungkawa. Dugi karubuh kitu hebat Kang. Hebat. Enya geulis. Sirungkawa ayeuna mah tuh geus teu olah kaya. Nyai teh geus bebas. Enya Kang. Jeung di waktosna seep. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teh nya kapan? Segala urang tuna jajara carita. Cupu sakti kuriang 7 dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirangna mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.